Sahabat Rama, saatnya Cangehkan. Punten pak, Mangga. dupi anu dimaksad flu burung teh naon pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya pak perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae, terus awakna ngahod-hod jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai, tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngelandongan aku naon pak? Oh, eta mah gampil pisan atuh. Pasihan we aspirin, dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh gitu pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali weh, upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan caludih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Maknya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul, komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Cek. Naon nih naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua we atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, Naon? adieu. Mane pernah ngadenge dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaedna naek kana tangkal kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Enggeus cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Naon? Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaedna ti soledat, terus ti bebet. Dari Telkomsel. Aduh, hapunten pisan. Ieu mah pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah, sanes Neng nu salah mah. Kuring aja ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Oke, anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing, Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? nyaya 2 tuh dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2, Tah ari sukuna sabaraha hiji coba? aya 4. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup can pernah ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jeruk sakilona mang? Mirah Neng mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim Neng sok we atuh kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atuh 2.000 tah dibikeun ku mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajian gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atau kuling geus. 2, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atanapi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetruk. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi meprek HP ku batu. Anu katujuh,
tong ngagatos kartu dina lebat HP ku kartu tanda penduduk. Insya Allah muahur. Tips eta insya Allah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon nih? Aduh. Apa tuh bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua ya godegan. Lain Sarua artis. Talu? Can. Kela hiji deui berarti sarua jelema. Lain kan bedana ya ge. Geus selahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titasik. Dari Telkomsel. Bapak, tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu, Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana, Pak? Alhamdulillah ari dikempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa jantin ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh, kitu sae atuh Panya. Muhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur, anu cikal di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah, Pak. Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peting kuring ningali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Menta pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok ena mah ngarumpu sadayana. Tos ngempel, Pak. Ieu sadaya pala putra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak mah ngan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ayeuna wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun cara sapala putra, Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu dianta baru, Jang. Bumi nu dianta baru. Ari kitu naon, Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah, tong diical, Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur, urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak, iya kasep bagernya pangmeserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum, iya sareng Udin, sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Ente bu, sumpah, abi mah ameng ke mana? Abi teh nuju di jalan bu, mecer sangu ke warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon, naik bus, paling enjing bu. Ulina ke bumi nyedap sangu nama. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung, oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ninggang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya bu guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras keur awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna. Ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna paeh kan? Mohon bu guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas tina cacingan bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelum nama nih mah. Mana datang ujuk ngomong sebelum. Ari didinya nginjemkan film ka Udin dengan gambarna awah naonan. Nah emang kemarin nginjem si Dinaon anu judulna naon gitu Din? Kala, tuh ayo
judulna tah bacaana teh CD cleaner. Dari Telkomsel. Jora. Hei, kadang gara. Naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB. Nyaho atuh urang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan Urang ngerek nanya ka maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa orang BMW mah? Naon cing? Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon mak? kunaon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mak, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Pokona mah mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan isin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu. Sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek tah. Urang masuk di Jen Ulin da diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun beurit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana rek ka mana? Keola atuh. Kan mana can ngobrol. Jago mana teh naon? Sorry, saya marek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng, Iya pak. kunaon maneh teu meresan ruangan Bu Devi? Mun dipebalatak kitu. Ini pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokona mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah pak. Nah, kunaon kitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah. Diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeahna I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Papa, udah nayang kalian cipa. Oh, hayang kelenci. Kela atuh, Cik, kurang pamelikeun ku bapak. Nu halusnya? Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana we da orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo, Pak. Mau melaporkan kebakaran, Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200, Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dia atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Ke atas sekarang.